haji can laku-laku gitu. Ieu teh mereka jelade montok. Kira aku nu meuli mah ieu. Bedangna sing kaloba, dangna sing kaloba, dangna. Ieu laku sia. Aduh dak, urang ieu nganggur wae. Kumaha nya ieu? Nya ek lebaran haji teh boga saperak-perak acan ieu. Astagfirullah. Bagus sana. Urang boga iketan si Ari yuk. Sa, Ba Ari. anu loba mainna teh. Bro. Arek. Bro. Sugan menang ieu we nya. Urang bisnis bro bisnis. Ayo bro. Ayo bisnis urang. Baik, itu beneran ayo si Ari. Mana? Itu. Oh itu tuh. Itu bener tuh loba nih kan ya. Ayo bro urang. Ayo. Bro. Rek kamarana sia. Biasa ri ieu. Nganggur ieu di imah wae. Sugan ka dia ya bisnis-bisnisan saperak dua perak mah. Ah, kebenaran saya. Pengjualkeun bembe aing tah. Bembe aing. Di mana eta? Beda. Kabeh tah. Oh. Cenah laku teu ayeuna ieu. Gampang. Yang penting mah aya pagawean we ulah nganggur teuing di imah. Gampang ari masalah ieu cuan mah. Teh emang ek dijual bar duitan hijina Ari embena. Ya standar we di aing mah, kajian di aing mah 2,5 juta. Kok bisa bikin bara duit we. Belah mana jualan lain? Radinya teh aing deket tah. Ayo buru. Mana tukang bem? Tekanang lah. Iya. Tekanang lah. Ayo bisa. Mana gombe ning aruangan Bi mah aya. Di angon meureun. Di mana angonnya? Di ditu tuh. Ayo samperkeun ya. Nah, ini orang boga bisnis ya, kan anu meuli. Saha rek meulina ieu urang nengen hese. Sabar we wa. Cuman urang woke ieu pagawean dan urang dutit acan ieu. Neangan ieu bro ayeuna. Hah? Neangan. Ya kan? Heeh. Ayo. Mana gua anjir capek lelempangan. Jauh mah. Pan jelema keur ngangon eta teh di dinya tah. Lu di mana ngona? Nya, coba eta tanyakeun dah. Guru. Punten Kang, bade naras. Taras nana. Apal Baharit ya? Apa pasti nengen embe nya. Nuhun. Tong kudu ka Baare ka urang aya urang ge. Garadet ya? Cek heula we buru. Ayo buru. Buru, nyeun heula. Dari mana, Kang? Iya, tadi. Kang. Lah, bisa Kang mah daguan di dieu. nya Tuh, emang memang pokok namanya ho aya we nya. Oh, nya tuh. Nya, segede kala daguan. Tenang masalah mah aman. Ya. Kang, daguan dah sakadap di dinya. Oh, nya mau sih kantor ini. Video lah, masalah ini. Betulan. Bisa buat kada gua. Ayah yang sabatang dari desa tadi. Nanya. Mudah-mudahan bisnis aman. Mudah-mudahan laku mbe aing. Duh, mbe. Nah, salah lakuna. Iku mah yang ngajual. Kan cek si Ari cenah ka manehna 2,5 juta. Urang jualna berapa juta ya? 4 juta we. Ngapain tuh? Itu mah juta mas ya. Waktu gambungan atuh. 3 juta we ya. 3 juta we. Buru. Ayo buru. Beli hasil nih. Hasil naon ya, hasil naon ya. Beli. Mana beli? Mana jalan mana? Itu di iya tadi kan. Oh, geus bawa temen bawa. Cok.
lobat aing besi mah teu benang-benang. Pugu eta ge mentak eueuh nu meuli ge. Hese ditewaknya. Coba tuh itu jadi break lelempatan wae merenya. Mentak hese tamam. Daek syukur teh waktu mbe aing. Tarembung mah geus mararahan tong ka ditu lah. Geus lah orang geus itu ya balik. Terus balik ka itu deh. Pada awak. Lah. Gatot. Kemana nya budak meni lila aman? Eta datang eta. Mana eta? Kumaha? Gatot ieu Kang. Gatot kumaha? Ari marane kumaha sih diajakan bisnis teh? Meni tebagog sia. Ayam beneran. Hese lewatna. Tibang ditewak. Bigeng geus ngajajal tiluan urang ge capek ye. Geus aya nama kieu tong setting ka Bang Ari. Heuh nya. Tadi meureun aing mah. Lah sia mah. Kecewa aing teh teu. Jangan lupa pantengin terus Apple Channel dengan cara like, comment, And subscribe.